Aduh, si Asep ayah apa di imahnya. Soalnya ya perlu banget kasih Asep ya. Yang mana telepon heula apa? Halo. Halo, Sep. Di imah tuh. Saya Orang yang perlu. kayak mau Oke, siap. Orang meluncurnya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Biasa orang yang perlu, Ayo, perlu naon ya? Ngobrol heula. Ayo. Tunduh. Tunduh melulu. Naon sih Pak? Orang yang perlu, Perlu naon? orang yang ngagadekeun motor. Wah, ini kuat digadekeun motor Pak. Orang yang perlu banget saker biaya, Sep. Udah nya. Aya sugan musuhna mah, orang neangan mah. Geus kieu we, urang mah tarima beres we geus lah. Ke ari geus aya nu nyekel nama geus ke ieukeun ka urang we teleponnya. Siap. Heeh. Emang perlu iraha Pak? Sore, isukan kan bisa dipakai. Sore. Heeh. Sugan lah, diusahakeun kurang aya sugannya. Geus aya nama kieu urang nganterkeun heulan. Ayo tuh. Ayo. Bawa. Didinya Papan ke langsung didinya nu ieu. didinya. Ayo bawa. Het yo. Ayo, Nek. Geus siap. Siap. Assalamualaikum. Salam. Ini ke mana? Ngurus RTW. Gua ayak itu. RTW aing RTW. Teh naon? Aya perlunya. Lu naon sih sih? Sakira ribuhna. Ngagadekeun motor. Tuh mana? Iya, Oh, bupati tuh bapak tak itu, tak pakai. Nyaho, sia motor loba, kan sia tukang ieu. Tukang naon sih? Buru tuh butuh aing butuh banget ya keur sore ayeuna ieu. Ngara duit. Tilu. Sama motor saya aing curiga. Motor baturan aing. Curiga tuh dah ini kaca lo. Sira tebusan emang eta.
Paling 12 minggu. 12 minggu. Itu mah tuh terlilai ieu. Lalu kayak kau yang di iyalah. Angin ka itulah ka bang lah. Kan ke mana ieu? Coba doteng si eta lah. Banyak antara tuh bareng. Ayo. Mau ayo eta. Gitu mah. Oh iya. Aing sang nganterkeun. Pasti daripada lompang. Bagus tah. Itu bisa itu. Motor mahal. Ah. Telepon ah. Telepon nih dari telepon. Oi, lo. Ulah poho eta, ke poho deui ah. Transfer. Buset, teu aing ieu rek OTW ieu. Sarep ge terus panas teh koe motor lah. Ayo buru dagoan ye ah. Dagoan aing ku baturan ye. Butuh sore ayeuna, butuh sore ayeuna. Teu obat ah. Yuk. Teu. Set si Asep kemana ya? Oh, kabar cerita nah. Kumaha ya motor ya? Dan aya kabar di telepon heula ku aing ieu. Aduh, saya nelfon. Patanin sih, aduh kayaknya. Set malah tadi diangkat. Parusing. Bakanin teleponan wae pusingnya ya. Paling mandatan wae ya. Kumaha ya aduh. Tadi angkat kene hoy, ngeledek banget ya si Asep. Kemana ini yang anaknya? Geus kieu. Pak. Ai tukang bensin di mananya? Tukang bensin. Waduh, aya ge di ditu rada jauh ya jiga motor urang ieu. Lah, lah ieu motor urang aya di mana ya? Mana di mana ya? Itu si Asep ieu. Nah, kebetulan si Asep dititah ke urang ieu. Kita ngagadekeun. Nepikeun ka ayeuna can aya kabar deui. Oh. Tetapi meureun duitna. Lah tetapi Saya tetap budak urusan aku mah batur urang curiga wae ka budak eta mah. aduh teh. Coba kumaha lamun ayeuna urang sampeurkeun ka imahna aya eueuh kira-kira. Ditelepon heula. Telepon heula teh diangkat di tadi ke urang di teleponan wae. Coba telepon, Pak. Buset, aktif, Pak. Aktifnya. Itu. Wah, lamun kitu mah bener-bener. Yuk, ke Bapak berapa juta yuk? Arek. Lah urang mah ngentana 3. Buset. Kumaha deui baraha?
nya di leuwihan sih kurang. Di leuwihan, namun kita mau orang sampeurkeun ka ieu ka mana yuk, kumaha? Set dulu sagila riweuhna aing dicocok. Ayo, siap. Ayo. Buset nyantai banget maneh. Siapa mau urusan? Urusan anak kumaha motor urang ieu meni eueuh kabar. Iya. Kumaha tuh Pak? Sakira rek. Apa urang ieu yuk? Ampun Pak. Ampun aya duit apa ya? Mana duitna? Aya. Dah. Ya sakieu Pak duit. Buset, duit 3 juta. Sesa sakieu Pak. dikamanakeun? Ampun. Beak, pakai jajan. Teuing sih. Ampun Pak. Mana sih?